Mantuan bapak matikan kacang suuk. Dilanjut masak balado tilu teh tuluy dihuapkeun. Tahnya ceuy teh urang teh karek balik jajan. Jajan basreng jang bocil tah indung nama jajan anu kieu. Teuing naon ngaranna ieu teh da poho deui pokona mah kenyal-kenyal gurih lem we. Gurih dan pelem madode teh pokona mah. Dilanjut beta ieu teh rek muka paket anu teh aput. Eusina teh perlengkapan jang sacola ceu. Sabangsaning buku, pirol, patlot jeung balpen. Ngahaja ieu teh meser buku teh sapaket jeung bungkusna. Bongan atuh da unggal balik sakola buku teh caroplok jeung sing perengkel kos panyepahan lalai. Teu kungsi lawet eta di geroan ku bapa. Pajar teh ka dieu sakedeung sugan teh aya naon meni raruas cing teh. Ka dieu cenah ieu pang videokeun kacang. Tak ece-ece anu caraket anu sedepena kacang suukna tinggal langsung hubungi abdi wae. Soalna da cenah di kebon ge seueur pisan eta paneneun. Pokona mah dijamin suuk asli di jerona oge. Jeung rasana ge rasa kacang ya pokona mah. Langsung we bete mantuan metikan telila adangan saeutik. Bitu tuluy ya balik ka ieu mah da geus teu kuat lapar jabadi mah teh dengan sangu jadi lanjut we masak. Lumayan susah sa tempe jeung tahu. Noh geuning ieu guguruntulan opat siki. Cing teh urang asakan we hiji ameh teu terarangeun. Urang balado sing jadina teh balado tilu teh meureunna. Nya eta tahu tempe jeung telur. Bieu teh meme digoreng teh endog teh ditoyosan heula ameh teu sing beletuk. Jeung ameh kriwil-kriwil we geuningan. Tah seperti biasa teh make bumbuna karesep abi. Pokona mah saset we lah jeung pasti ngeunah. Arek masakna naon oge nyari bumbuna ngeunah mah jadi ngeunah we geuninganna. Ceuk urang kitu geuting ari ceuk batur mah. Per ari urang mah jeleumana tara olo-olo segala beuki. Rampus itu beuki ieu beuki. Kangaran kadaharan usaha di dahar mah beuki terus. Arek nu amis, arek anu asin lamun salaki we anti kanu amis-amis teh. Da nya eta lamun lebaran geuning di imah teh loba kue rupa-rupa nu araramis. Da manehna mah sugan daek ngeletak-letak we nya atawa nyabak. Sing ceuk urang kue sangeunah kumaha oge manehna mah tongoy we. Lamun nalika balik oge tara jauh-jauh yang atuh dipangmasakeun seblak geuninganna. Atawa jajan baso jeung mie ayam. Tara jauh-jauh tina permicina. Teu karasa ning ieu teh sabari ngawangkong wae teh asak we. Ayeuna mah urang langsung we huapkeun da teh geus teu kuat lapar. Bismillahirrohmanirrohim armam ceu.